Sampurasun nepangkeun wasta pun azhar Semu Muhammad Soleh. Sareng wasta pun Nazbilullah Nindya. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi bade ngadugikeun tugas ASTS Bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anu hadir. Lamun dipayun hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah anu parantos maparing nikmat sareng karuniana sehingga urang tiasa kempel di ieu rohangan dina kaayaan sehat walafiat. Sangkan urang tiasa ngahadiran seminar ngeunaan tips pikeun ngahontal impian jeung aspirasi. Shalawat sinaran salam hayu urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparinan kakiatan ka urang sadaya dugi ka zaman makrifat anu ayeuna. Anu urang hormati Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Sekolah. Anu urang hormati Ibu Mila Kartika selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesentrian. Para hadirin anu dipika hormat, simkuring selaku pembawa acara bade macakeun agenda seminar dinten ieu anu ngalungku ieu dihandap. Nuka hiji aya bubuka, nuka duana aya biantara ketua seminar, nuka tiluna biantara ti Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Sekolah, nuka opatna sawala baris dipimpin ku moderator Bapak Jajang Solihin, nuka limana sidang tanya jawab, nuka genepna doa, nuka tujuna panutup. Lebet ka agenda saterasna simkuring ngajak Bapak Aditya selaku ketua penyelenggara seminar pikeun biantara ka anjeunna diantos. Eta biantara ti Bapak Aditya salaku ketua seminar. Salajengna aya Bapak Agus Setiawan salaku pimpinan seminar. Pikeun Bapak Agus Setiawan kuring bakal masihan anjeun tempat sareng waktos. Simkuring ngucapkeun hatur nuhun. Salajengna aya Bapak Jajang Solihin salaku moderator anu baris ngabimbing diskusi satuluyna. Kanggo Bapak Jajang Solihin wilujeng sumping. Salajengna baris aya tanya jawab antara numere materi jeung pamilon seminar. Mangga bilih aya patorosan ti para hadirin kuring masihan tilu jalmi kesempatan. Nyaeta sesi tanya jawab antara penyusun materi jeung pamilion seminar. Salajengna bacaan doa didugikeun ku Ibu Ningsih Solehawati. Alhamdulillah acara tos rengsek. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu tos ngalaksanakeun ieu seminar. Simkuring oge ngahaturkeun nuhur ka para panyatur, moderator, panelis sareng hadirin anu tos ilubiung aktif. Nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan dina waktos ngaiyakeun acara. Urang salaku presenter ngucapkeun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.